Mere umur unggul mere jeung jag-jagna da embung hidup di alam dunia panjang umur aya teu jag-jag mah bener dibere jeung jag-jagna ari jag-jag sehat walafiat nikmat lain saha nu mere nikmat jag-jag Allah gunakeun eta nikmat jag-jag sing cocok jeung kahayang nu merena kusabab jawabna nu merena teh Allah gunakeun kahayangna Gusti Allah dipake ibadah. Anu mulia syukur anu kacatur puji anu suci anu ngancik dina hati salobari anu janten mimiti ngaji dan sing abdi mah teu tiasa kadang ngaji kabeh ditunda ka ayeuna sing gadung jadi pangkat haji anu terpuji ayo urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ijadi puja anu mulia anu ngancik dina dada sok biasa sok bariasa dibaca ku para alim ulama ku para juama umur anu kacatur paling deukeut ka batur sadapur ka dapur sasumur beh dituna henteu kacatur bae urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Gofur. Salawat sareng salamna ai maknatan ta'in mudah-mudahan dicurahkeun dikucurkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti urang sadaya tepi umur kana bulan Maulid deui berarti ku Allah dibere dipasihan panjang umur. Ayeuna urang ku Allah dibere umur panjang nganang karak wae ngabojol itu bisa udang-udang acan dae dibere urang ayeuna sabalikna dibere jag-jag sehat jag-jag waringkas ngan ayeuna buah-buah sagala rupa bisa ngan mau disukan dae ada mau disukan tuh komotus Maulid masalah man urang ngan bung wae sedengkeun maot teh arek kabeh ge bakal maut kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh anu bernapas bakal sekaligus malaikat oge bakal dicabut nyawa cek tadi jawabna umur teh nikmat eta umur nikmat pamere saha pamere Gusti sugan pamere indung bapa urang sugan pamere buyut urang sugan umur teh pamere dulur urang lain nang pamere Gusti Allah gunakeun eta mere umur unggul mere jeung jag-jagna da embung hidup di alam dunia panjang umur aya teu jag-jag mah bener dibere jeung jag-jagna ari jag-jag sehat walafiat nikmat lain saha nu mere nikmat jag-jag Allah gunakeun eta nikmat jag-jag sing cocok jeung kahayang nu merena kusabab jawabna nu merena teh Allah gunakeun kahayangna Gusti Allah dipake ibadah. Jadi walhasil umur jeung jag-jag teh ayeuna dititah dipake ibadah. Malah lain ungkul umur Allah mere ka urang malah Allah lain mere unggul jag-jagna Allah mere alatna jeung ibadah mere bekalna jeung ibadah mana alatna jeung ibadah dibere mata 2 alat jeung ibadah dibere ceuli 2 alat jeung ibadah dibere ilung liangna 2 bari bisa pesan eta teh jeung alat ibadah dibere baham dibere biwit dibere ayeuna panangan 2 dibere ayeuna patuangan dibere sampean teh eta teh kanggo alat ibadah coba eta teh alat jeung ibadah dibere lain alat taungkul jeung bekalna mana bekalna ibadah dahareun inumeun pakieun imahkeuneun sakarupa dibere ku Allah rezeki disebut rezeki ngaranna eta teh bekal ibadah umur jeung jag-jagna alatna jeung bekalna eta teh kanggo ibadah ayeuna umpama kolot urang ayeuna kolot ka anak cek kolot ka anakna ye sia teh ayeuna teh geus gede geus dewasa geus balik mejeuna hideung mejeuna diajar ayeuna usaha kan kadang-kadang budak teh can umur 20 tahun geus ditah dengan usaha aya kita usaha berarti titah kawin hah aya geus bisa usaha mah berarti titah kawin cek kolotna ka anakna ye ayeuna ku aing di modalan tah ieu kiosna 10 meter
20 meter. Tah ieu modalna kok kumaneh gunakeun untungna jeung maneh. Bapak mah teu hayang. Bager teu kolot? Bager teu kolot? Saminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sabulan, 2 bulan, 3 bulan, kolot teh ayeuna teu ngadatangan kan jadi anakna. Begitu didatangan teh ka anak kiosna, geuning anu ngajagaan teh lain anakna. Lain mang ieu teh anak urang ka mana? Anak bapak saha? Si anu, ieu mah kios urang, ku anakna dijual. Kios jual, Pak. Duitna modalna ka mana? Dipake judi, dipake dipake kalacur hawa nafsu. Kira-kira anak urang menjadi kolot kanu anak model kitu, kira-kira anak bentuk moal. Allah ka urang sadaya mere umur jeung jagjagna, mere bekal jeung alatna eta teh kanggo ibadah. Kade salah ngagunakeunna. Allah teu butuheun kana ibadah urang. Kolot kanu jadi anak teu butuheun kok untungna jeung maneh, KBG jeung maneh. Ayeuna salah ngagunakeunana, ceuk Allah sok pake ibadah. Aing teu butuh kana ibadah sia, ibadah sia jeung sia-sia keneh kanggo di akhirat. Torojo datang deh jadi kolot kantekan anak anu kadua. Ujang tah ieu beusi ujang mereka jalankeun usaha, beusi ujang rek usaha tah ieu kiosna, tah ieu modalna 20 juta. Dipikeunkeun sabulan, 2 bulan, 3 bulan didatangan di kolotna. Pas didatangan tokona pinuh, usahana lancar, untungna leuwih gede. Kira-kira menjadi kolot atau henteu? Atau ceuk kolot ka anak kusabab sia bisa ngajalankeun amanat aing, tah ditambahan ku aing modalna, gedean warungna, malah tingkatkeun. Allah ka urang kan jadi makhlukna umur jeung jagjagna, alat jeung alatna jeung bekalna dipake ibadah ku Allah kusabab Allah bunga, Allah atoh in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dipake ibadah syukur ka Allah ku Allah ditambah. Buah-buah urang rezeki hese wae teh. Mudah-mudahan ku berkana maulid urang sadaya sing gampang ke rezeki amin. Gampang rezeki kanggo ibadah nu usahana sing lancar kabeh usahana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.